Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng simkuring Abah Ceong ti Padepokan Garuda Layang. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina ginanjar kawilujengan sapapaosna. Dina wengi ieu simkuring sakumaha biasa bade neraskeun dongeng anu kamari katunda dina judul Ujang Amin Ngalalana. Dongeng ieu karangan simkuring pribadi. Yuk urang kawitan. Saparantosna dibawa Ujang marjuk ku Abah Marta anu maksudna arek diajar jurus-jurus silat. Gancang cerita ti poe ka bulan ti bulan ka taun anu akhirna ieu Ujang marjuk parantos bisa nyeuleman jurus-jurus silat tunggal rasa ti Abah Marta. Sareng deui ieu emak samani dijantenkeun pamajikan ku Abah Marta. Gancang carita dina hiji poe Ujang marjuk nyarita ka emak samani sareng Abah Marta anu maksadna arek nyusul lanceukna anu ngaranna Neng Tarsi anu dibawa ku Karaman Gagak Liar anak buahna Ki Barda. Urang tunda lalampahanana Ujang marjuk anu arek ka tempat Karaman Gagak Liar. Ayeuna urang ngacaritakeun di wewengkon Helang Ruyuk anu digegedugan ku Ki Gorda sareng anak-anak buahna sareng anakna ari anakna Ki Gorda ngaranna Si Gondang ari anak buahna Amsar sareng Areman. Deulina Ki Gorda ngagerokeun ka anak-anak buahna sareng ka anakna Si Gondang. Amsar, Areman ka dieu maneh. Coba isukan ka tempat mamang maneh, ka tempat Gagak Liar, ka Ki Barda anu maksudna arek iraha barudak diajar ngadu katangkasan jurus-jurus silat bejakeun kitu. Muhun cenah Ki, cek anak-anak buahna. Ras berangkat Si Gondang sareng anak buahna Amsar sareng Areman. Teulila di tengah-tengah perjalanan pasamprog sareng Ujang marjuk anu arek ngajorag ka wewengkon Gagak Liar anu maksudna arek ngabebaskeun lanceukna Neng Tarsi anu dibawa ku anak-anak buahna Ki Barda. Teulila teras nanya eta Si Gondang ka Ujang marjuk, "He, reka mana maneh?" Si Gondang sareng batur-baturna anu semu nyapirakeun ka Ujang marjuk. Dijawab ku Ujang marjuk anu sajujurna, "Arek ka perkumpulan Gagak Liar, arek naon maneh kadinya?" "Arek ngabebaskeun lanceuk urang anu dibawa ku anak buah na Ki Barda. Arek sakalian hoyong sirahna Ki Barda." Ceuk Ujang marjuk, "He, kurang ajar maneh. Aduh hareupan jeung saha kitu maneh?" "Yeuh, beuci teu nyaho maneh, ieu kami masih dulurna Ki Barda. Samemeh jeung Ki Barda kami anu rek ngalakulu maneh, ngarti?" Sabari si Odang ngagempurkeun leungeunna kana sirahna Ujang marjuk. "Buk!" tak ku Ujang marjuk ditakis ku leungeun katuhu. Terus si Amsar ngabongohan ki tukang sabari neunggel beuheung Ujang marjuk. Ujang marjuk rikat malih ka tukang sabari silem. Pos teunggelan si Amsar ngepos ngakan angin. Teras si Areman oge ngabantu sabari nendangkeun sukuna ka palbah iga buntu Ujang marjuk. Dibendung ku Ujang marjuk, plak, dibalas ku Ujang marjuk, duh, kena pisan ka si Amsar atuh si Amsar nyampoyong ka tukang sabari kukuringisan.
Rasi odang nyerang deui ka Ujang Marjuk sabari leungeun disabetkeun ti ka kenca anu maksudna arek ngagempur beuheung Ujang Marjuk. Nok saeutik sabari ngasupkeun sukuna ka si odang kena pisan ka dada si odang atuh si odang nambruk kapaehan. Teras si Arman nyerang deui ku sabetan leungeunna ti belah kenca ka katuhu. Huk teras Ujang Marjuk ngagerakeun awakna ka belah katuhueun si Arman. Teras Ujang Marjuk dikempit leungeun si Arman sabari di gedor gadona plak sabari dijejek pelebah cangkengna. Terus si Arman ngajungkel ka tukang bari teu sadar. Teras si Amsar oge nyerang deui sabari ngajejekeun sukuna ka pelebah dada Ujang Marjuk. Teu kudu hese ningkahanana Ujang Marjuk sabari ditewak suku si Amsar sabari diposek suku si Amsar anu belah kenca atuh si Amsar gruk ngabanting sabari dijejek ku Ujang Marjuk beuheungna atuh si Amsar ngajoprak. Teras Ujang Marjuk nyarita ka anu tiluan. Yeuh bisi maraneh panasaran ngaran aing Marjuk anakna Abah Marta di padepokan Puyuh Ngupuk. Sabari ninggalkeun anu keur tinggal oprak sabari kamuriring ngarasakeun kanyeri akibat gempuran Ujang Marjuk. Teras anu tiluan harudang anu maksudna arek baralik deui arek bebeja ka Ki Gorda sadatangna ka tempat Ki Gorda ditanya ku Ki Gorda, kunaon marane sasampoyongan bari hamuriri mantas tarung nya. Ceuk Ki Gorda, cek odang sareng Amsar sareng Arman maneh elehnya hanteu eleh. Hi ari tarung mah ngan kabohongan doang cek anu tiluan. Heueuh anu kitu ngaranna eleh tolol. Jeung saha ilaing tarungna cek Ki Gorda. Ari ngaranna mah Marjuk anakna Ki Marta di padepokan Puyuh Ngupuk cenah. Ki Marta eta musuh dewek, musuh baheula, berarti masih hirup keneh eta si Marta cek Ki Gorda. Engke urang jorag ka tempat lamun lain geus jag-jag deui cek Ki Gorda. Urang tunda lalampahanana Ki Gorda sareng anak buahna anu bade ngajorag ka imah Abah Marta di padepokan Puyuh Ngupuk. Ayeuna urang caritakeun maona mana Ujang Amin anu sapopoena mikiran Ujang Amin ngalamun. Maona anu keur ngalamun aya anu datang sabari ngomong anu kasar ka maona. Si horeng eta si Umar, si Oman sareng Fardi anu diparentah ku Juragan Santani nagih utang. Diona, kami dititah nagih ku Juragan Santani lamun teu bisa mayar ieu imah rejeung taneuhna arek dicokot ku Juragan Santani. Teras cek maona lamun ieu taneuh rejeung imahna rek dicokot ari kami cicing di mana cik maona sabari ngalimba pihawatireun. Eta mah lain urusan kami cek anak buahna Juragan Santani sabari maksa. Delila Ujang Amin datang ka imahna sadatangna Ujang Amin ngadengi anu nagih sabari maksa ka indungna atuh Ujang Amin ngambek ka eta anak buahna Juragan Santani. Umar, Oman, bejakeun ka Juragan Santani moal waka bisa mayar kitu cek Ujang Amin. Ari imah rejeung taneuhna moal dibikeun, lamun dibikeun ka Juragan Santani kami rek cicing di mana tolol cek Ujang Amin mertahankeun. Tapi si Umar Oman maksa ke Ujang Amin
anu akhirna adu omong antara Ujang Amin sareng anak-anak buahna Juragan Santani. Paheras-heras genggerong anu terasna ngadu fisik masing-masing ngaluarkeun pangartina di bidang olah kanuragan. Rasi Umar masang kuda-kuda, itu deui si Oman oge masang kuda-kuda dina jurus siluluh. Ujang Amin oge teu eleh masang kuda-kuda opat kelima pancar warisan ti Aki Jamparing dengan dikepangkeun ka belah kenca. Waktosna anu parantos teu nyekapan. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa patepang-patepung deui diri simkuring aya dina kalepatan sing tiasa ngamaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.